dikumahakeun atuh si akad teh, Mak. Daku bapa mah geuning angger diantep. Ah nya eta atuh bapa maneh mah ngan ka emak nu tarangan teteh. Emak onaman dulang pitande. Nah los kadinya. Nya bapa maneh mah ka anak teh siga nu teu nyaah. Cik sugan ku emak nurut gerak ku emak mah. Komo mun rada diancem mah gerak. Emak ape-ape dikabur. Nyakeun, di mana bapa maneh ayeuna? Itu di kebon. Gitu. Turun sia, lamun teu turun tangkal kalapa ku aing dibekok. Heug uing turun, tapi kawinkeun ka Dewi Lailasari. Moal, turun. Moal, turun. Moal. Bapak rek indit nuturkeun barudak, kade emak salila ditinggalkeun ulah salingkuh. Amit-amit emak mah moal ngijing sila bengkok sembah. Iraha bapak bade angkat? Sak teudeung deui. Ayeuna mah hayu urang gogoleran heula mumpung eueuh barudak. Rut. Maranah ge sarua tuturkeun lanceuk sia. Rut. Heula, kuring rek nyobaan ngiluan sayembara. Maksudna maneh mika hayang adi uing laras boga duit teu nya eta henteu kis teu bisa atuh saperti nu enggeus memeh milu sayembara kudu masrahkeun heula panglamar manglupa duit emas. Kumaha lamun narohkeun pati teu bisa mayar heula ku duit emas. Tah kak, kabeneran uing mawa. Mana? Yuk. Tah, uing boga duit. Kurang kene. Ada wala aya kene. Tuing atuh kak. Ieu kak, aya. Mana? Tah, uing boga kene duit. Kurang kene aya deui teu da wala aya ka aya yuk tah geus cukup ayeuna mah sok maneh lawan aing. Siap, aing ayeuna rek ngelawan sia. Aduh kok erek balik wae. Oh hayu urang balik. Hayu atuh. Kahayang gede ai kawani eueuh. Kawas lain anak Semar wae we sia. Ari bapa lain kuring teu boga kawani ngan tingali bae ieu tapak najong sirikna teu matak tutung. Mana ningali ieu. Oh pantesan atuh. Tah ayeuna ieu kumaneh gegugeun. Ieu lawanan si lain mah bapak rek ngikis kana awak maneh. Ada si Togok lawan deui.